Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi anu salawasna dipihormat ku simkuring anu toleh satya mikarius tur mikasono kana pidangan-pidangan simkuring nuju di mana waeana bahwa anu caketna oge tebihna pon kitu deui anu nuju ngalanglang buana di mancanagara wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca cariyos anu katunda dinten kamari nyaeta cariyos nyambung anu judulna Jawara Tatar Galuh. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kersaning Gusti Zat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, bari aya dina kabagjaan anu tan wates wangna, bagja lahir, bagja batin. Para wargi dina waktos ieu simkuring masih ngadugikeun cariyos nyambung, cariyos silat anu judulna Jawara Tatar Galuh, karyana Andang S. Argayuda, karya simkuring. Pamugi wae naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbebrahmana kanggo sakur anu ngadangukeunana. Ieu cariyos mangrupikeun fiksi nya, mung inspirasina dicanak tina kajantenan nyata di zaman baheula nya. Pamugi wae para wargi kersa ngamaklum, kersa ngapunten bilih dina cara ngadugikeunana kirang merenah, kirang jugumakeun. Atanapi aya oge anu tumaros peda waktosna cenah teu puguh. Janten kieu para warginya. Ari dongeng pidangan simkuring mah benten sareng dongeng pidangan Mang Jaya nya. Ari Mang Jaya mah midangkeun deui dongeng-dongeng anjeunna nu waktos ku anjeunna didongengkeun dina radio nya, dipidangkeun deui dina YouTube. Teras midangkeunna karya-karya anu sanes. Teu ari simkuring mah kaleresan ngadugikeunana karya pribadi anu didamelan langsung nya, jadi cariyos enggal. Janten ieu cariyos teh didamelan heula neme dipidangkeun dina YouTube. Janten teu tiasa unggal dinten sapertos anu sanes. Dugitana mugia kamaklum para wargi nya margi kamampuanana sapertos kitu. Nyaeta 2 dinten sekali upami aya telat sabaraha dintenna margi kaleresan simkuring salaku paranormal kitu nya. Janten sok seueur mayunan tamu, kadang nyumponan uleman kana tebih. Mangga para wargi ieu cariyos urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun pun awitu astu namasidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Jawara Tatar Galuh bagian ke-13
karyana Andang S. Argayuda. Urang ajar ciat antukna sanajan bari humar mirsieun anu duaan kapancing ngamarahna duanana kumolebat narajang nawangsi bedogna kumolebat teu puguh arahna ciat eta kayaan dimangpaatkeun ku nawangsi manehna langsung ngagajeng mabak ke anu duaan bedogna nyewuk ka cida cepetna kalayan teu bisa ditangkis atau disingkahan ku musuhna saurang karaman deui-deui ngaguak tarik aduh iung saurang musuhna ngajerit laju kekerepengan bari luncat ngajauhan oreng dampaleungeunna rampal kasabet bedog panjangna nawangsi ramona buntung dua saterusna bruga-bruganan ke nyeri bedogna ngacreng kanu jauh bakat ku tarik-tarikna sabetan bedog nawangsi ciat nawangsi ngabentak deui awakna kumolebat kecida cepetna kalayan ngan sakilat bedogna nyayang kana pingping musuhna anu karisa urang deui kebenaran musuhna teh luncat rek mundur tapi bedog nawangsi leuwih cepet datangna aduh tobat si karaman panungtung ngajerit meratan langit tina pingpingna langsung ngucur getih hirup saterusna ingkud-ingkudan ngajauhan nawangsi teu sanggupeun deui neruskeun tarung urang ajar awe bangkar warah modar syah si gedug garaman lain deui murkana sabab sakabeh anak buahna pada numpra eleh jajaten ku saurang awewe harita keneh manehna langsung ngabentak bari nenjrak bumi seor ujug-ujug aya angin anu ngaguruh rongkah laju manehna langsung nyaput bedog panjangna sungutna kunyam siga nu keur mapatkeun parancah atau ajian ciat si gegedug karaman awakna langsung kumolebat bedogna ngahius muru awakna wangsi gerakanana dibarengan ku angin anu ngagelebu bedogna kumolebat nanding kilat tujuanna rek narok sirah nawangsi nawangsi sakedapan mah hargeueun nempo ketakna si gegedug karaman sabab ilmuna aneh pikeun manehna anu karek ancur ka dunya kajawaraan ngerasa hemeng jeung langsung bingung ku tingkah pola musuhna angin anu ngadadak ngaguruh nebak dirina rambutna anu ngarumbai panjang ririaban kaanginkeun tapi kaayaan kituna teh teu lila nawangsi buru-buru nyadar kana kayaan sabab lamun manehna aya dina kabingungan geus pasti bakal cilaka basa bedog si gedug karaman geus meh nepi kana awakna nawangsi gentak mundur bari nyabetkeun bedog panjangna ka luhur bulan terang bedogna diadu jeung bedog si gedug karaman gibeg awak nawangsi ngagibeg eleh tanaga ciat modar siah si gegedug karaman langsung nyusul tepus panarajangna bedogna kumolebat deui rek digas beheung nawangsi kolebatna bedog si gedug karaman dibarengan hiukna angin anu cukup rongkah nawangsi gentak luncat ka tukang ngingkahan sabetan bedog si gedug karaman anu rek digas beheungna nawangsi can biseun males panarajang sabab masih bingungeun dengan cara pikeun ngalawan isi gedug karaman anu nyata-nyata ngabogan ilmu aheng mending nyerah wae ka kula sabab lamun nyerah anjeun bakal dimemenan ku kula tapi lamun terus ngalawan
anjeun bakal modar. Si Gegeduk Garaman nguntup nguyup kana Wangsi. Ceuk pikirna ukur tangtungan awewe moal sabaraha kadijayaanana. Kurang ajar jalma edan. Kula mah moal sudi abrigan kudu nyerah ke Andika. Batan kudu jadi cocokan Andika. Meninggal ungsar jadi babatang. Nawangsi ambak nyedek tanaga midek. Pikirna terus muter neangan cara pikir ngalawan si Gegeduk Garaman. Sebab pikeun manehna mah batan nyerah kajeun perlaya dina sajoning tarung. Nawangsi ingeteun ka guruna ka Nini Karwati anu salila ieu jadi indung manehna. Sering mapagahan manehna dina prak-prakanana nyangarepan musuh anu dijaya. Cenah ulah ku amarah, ulah ngandalkeun wae jurus-jurus silat, tapi kudu nenangkeun batin. Sidem amarah hirupkeun batin, leungitkeun rasa sieun jeung rasa was-was. Ciat Nawangsi sanggeus satena teteg langsung jumurelat nerajang si Gegeduk Garaman. Awakna kumolebat nembus angin anu ngadorong awakna, bedogna nyewuk ka cida cepatna. Cetek anu kitu mah. Tapi gerakan Nawangsi anu sakitu cepetna ku si Gegeduk Garaman masih ga anu gampangkeun pisan munahkeun eta serangan. Suku katuhuna ngajek lemah, sedang leungeun katuhuna langsung nyebetkeun bedogna dipake nangkis bedog Nawangsi. Aduh, Nawangsi ngajerit kaget, awakna langsung mental ka tukang, laju ngagedebut di bandemah. Tapi buru-buru ngerojat hudang deui. Tetela si Gegeduk Garaman teh ngabogaan ilmu kasaktian anu lain nalaworakeun. Ceuk kula oge mending nyerah. Da kukula oge moal kumaha ukurek diberi kasenangan jeung kanikmatan. Si Gegeduk Garaman beberapa katakan nempona Wangsi ngagedebut di bandemah. Cek pikirna sanajan terus-terusan ngalawan oge pasti ujungna mah bakal nyerah. Begal edan caduting kudu nyerah ka Andika. Batan nyerah ka Andika kajeun paeh ngabale bangke perlaya ngajam penang pugang. Ulah sanggup pikeun ngalawan Andika, ulah waka gede hate. Nawangsi keukeuh teuneng ludeung taya karinggang. Najan manehna can bisa nembus kakuatan si Gegeduk begal, tapi dirina yakin bakal bisa ngalawan si Gegeduk Parakaraman. Si Gegeduk Garaman barangareungeuk kecapan Nawangsi. Manehna kalah ngabarakata. Sabab manehna ngarasa yakin yen Iwanu Jagelis bakal beunang di cangkalaku manehna. Anu saterusna bakal jadi pamuas nafsuna. Kitu ceuk anu aya dina pikir si Gegeduk Garaman. Ciat Nawangsi teu micin kesempatan. Basa musuhna keur beberapa katakan, awakna langsung kumolebat nerajang. Bedogna nyewuk karida cepetna. Kalangan sakilat bedogna Wangsi langsung ngahiuk kana dada si Gegeduk Garaman. Si Gegeduk Parakaraman lain deui kagetna. Sabab nyaho-nyaho bedog panjangna Nawangsi geus nampeu kana awakna. Sakilat si Gegeduk Garaman teh ngobahkeun awakna anu maksudna mah rek micin panarajang Nawangsi. Tapi gerakanana elat. Bedog Nawangsi kaburu ngolebat nyebet dadana. Eta oge untung kaburu usik. Jadi bedog Nawangsi teh ukur ngoek kulitna.
ke punten ngaseuna sakedap parawargi sakantenan simkuring seja ngiring emutan ka parawargi anu kaleresan nuju ngadangukeun ieu dongeng atuh utamina panginten kanu nemeannya bilih YouTube nanti acan di subscribe punten di subscribe bila kalian tong hilap like na oge komentar na tiasane supados di mana simkuring medar di lalakon enggal dina karajengan ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi atur nuhun kana perhatosanana mangga urang lajengkeun. Si gedug karaman ngagoak manehna kacida kageteunan aku gerakan nawangsih anu kacida cepetna saterusna langsung luncat ka tukang leungeunna langsung nungkup dadana anu kabeunaan ku bedog nawangsih ciat nawangsih teu micin kasempetan awakna langsung cumorelat nyusul tepus panarajangna cek pamikir nawangsih ieu musuhna kudu ditarajang terus-terusan supaya teu bisa ngagunakeun deui ilmu sihirna. Hitungan atau pamikiran nawangsih teu nyalahan. Si gedug begal teu kaburueun mapatkeun ajianana. Awakna ukur kokolebatan nyingkahan panarajang nawangsih anu terus-terusan. Tapi si gedug karaman emang lain jawara samanea. Sanajan manehna teu bisa ngagunakeun ilmu sihirna tapi jurus-jurus main pona aya dina tingkat luhur sakabeh panarajang nawangsih bisa katanggis ku manehna malahan dina hiji kasempatan si gedug karaman manggih lolongkrang pikeun narajang nawangsih ciat dina sasalabut betna bedog nawangsih anu ngurung manehna si gegedug karaman manggih lolongkrang kalemahan nawangsih basa bedog nawangsih ngahiuk kana beheungna si gegedug karaman ngarempodkeun awakna ka handap kalayangan sakilas ku katuhna kumo lebat ngarahiga burung nawangsih bok suku katuh si gedug karaman nanggal pisan kana iga burungna nawangsih aduh nawangsih ngajerit awakna langsung ngajengkang saterusna ngabeubeut ti bandemah iga burungna karasana saringsak napasna langsung ngap-ngapan bakat ku eungap ciat si gegedug para karaman teu micen kasempetan awakna langsung ngagajreng muru nawangsih anu keur ngudupruknan ka nyeri bedogna nyuk ti luhur ka handap maksudna rek nubles tonggong nawangsih gerakan anak kacida cepetna kelancek pikirna ieu awewe teh bakal numprak katiru ku bedog manehna hai nawangsih nyadar kana kayana bahaya najan manehna keripuh tapi sakilat ngagorentelkeun awakna nyingkahan panarajangna si gedug karaman anu rek niruk tonggongna los bedog si gedug karaman ukur ngagabres kana taneuh sedang nawangsih mah langsung ajeg deui garayan sakilat manehna jebetkeun bedogna bres bedog nawangsih kena pisan kana cangkengna si gegedug para karaman aduh ieu si gedug para karaman ngajerit anu kadua kalina tina cangkengna langsung marbei ketihirup laju manehna luncat ka jawa nawangsih bari bepelengkingan han ka nyeri nawangsih nempo musuhna luncat ngajauhan manehna eta kasempatan dipake mulihkeun gayaan dirina nampasna langsung diatur dina wirahma anu halon leungeunna kumarayap kana igana anu karasana asa potong
Tapi sanggeus yakin teh nu cidra manehna langsung siaga deui. Urang ajar awe pangkalwarah ku aing rek disenangkeun, rek dibere kanikmatan, kalah terus-terusan ngalawan. Kapaksa sia ku aing dikocoran. Si gedug parakaraman sanggeus ngucap kitu langsung kunyam-kunyam mapatkeun ajianana. Manehna geus buleun tekad anu satadina we geulis rek dibawa ka markasna antukna mah rek dipaehan wae. Kitu cek tekad manehna. Nawangsi surti pasti ieu si gedug karaman teh keur mapatkeun deui ilmu sihirna. Ku kitu Nawangsi nyokot putusan memeh manehna kapangruan ku ilmu sihirna si gedug parakaraman leuwih haden rajang miheulaan. Kitu cek anu dina pikir Nawangsi mangsa harita. Jihad. Awak Nawangsi langsung cumerlat dengan jurus dadalinya mermangsa. Bedogna kumolebat ka cida cepetna. Tujuanna rek nyabat beungeut si gedug karaman. Haid kurang ajar. Si gedug karaman lain deui ngarencagna teu nyangkeun lamun musuhna bakal ngalakukeun gerakan serupa kitu. Atuh si gedug karaman teh batal mapatkeun ajianana. Awakna langsung ngagajlang mundur sababaraha lengkah. Jihad. Nawangsi teu ngantep. Awakna langsung kumolebat di pedog nyewuk dina jurus kewong. Maksudna rek ngabeset beuteung si gedug karaman. Jihad. Tapi si gedug parakaraman teh leran cingeus, manehna langsung nyabatkeun bedogna dipake nangkis bedog Nawangsi. Pelantrang bedog Nawangsi katangkis ku bedog si gedug karaman. Silalatu rabang tina dua bedog anu diadu. Awak si gedug karaman ngajarijeug sabab waktu nangkis panarajang Nawangsi posisi manehna dina kayan keur kagok. Jihad. Eta kaya dimangpaatkeun ku Nawangsi. Bedogna langsung kumolebat deui muru awak si gedug parakaraman. Kalian teu bisa disingkahan ku musuhna. Bedog Nawangsi ngagabres kana pipi si gedug parakaraman. Tobat. Si gedug parakaraman keciap dengek tina pipina langsung ngucur geti beureum. Tapak bedog Nawangsi cukup jero geti anu ngucur ka cidalobana. Kurang ajar awewedan. Rasakeun pangwales ti aing isuk cegening pageto. Ayeuna aing ngaku eleh. Kabur barudak. Sanggeus ngucap itah kabur ka anak buahna, sakilat si gedug karaman ngagajreng kaliweung. Saterusna kabur kumrusuk mapai rungkun teu tembong deui. Alhamdulillah kalabur geuning jalma-jalma jahara teh. Nawangsi bungaheun sabab musuhna pada kabur. Saterusna manehna diuk bari ngurutan iga burungna anu karasana asyaringsek. Si gedug parakaraman teh geuning luhur elmuna. Ampir-ampir we aing bobor karahayuan. Nawangsi ngagereneng sorangan sebab manehna ampir we kecilakaan ku polana si gedug parakaraman. Nyai teu sawios-wios. Maimunah ngagero ka Nawangsi beri langsung lumpat muru wanoja anu geus nyalametkeun manehna jeung batur selemburna. Alhamdulillah heuceu teu nanaon mung eungap pungkul ka beunangan iga burung. Nawangsi ngajawab Maimunah bari ngurutan igana anu karasa keneh nyerina. Ngan eungap nama geus cager deui. Maimunah saha ieu wanoja anu bebela ka urang teh? Ujug-ujug aya anu tumanya ka Maimunah. Barang dilieu kuduaan horeng di dinya geus ngumpul jalma-jalma nu tadi rek ditandasa ku para karaman. Eueuh geuning seueur jalmi
ieu anu bebela ka urang teh Nyai Nawangsih saurang jawara wanoja anu nuju ngalalana pakatua. Maimunah langsung ngabejakeun saha-sahana ari Nawangsih ka katua kampung anu harita dibarengan ku prawarga nyampeurkeun ka lebah dinya. Euleuh kutan hatur nuhun Nyai tos bebela nanonkeun nyawa ka sadaya warga ieu lembur. Katua kampung ngawakilan warga ngucapkeun nuhun ka Nawangsih. Manehna kacida helokna bet aya we ngora sakitu rancingeusna dina ulin maenpo. Sami-sami Bapak, jalma jerat mah kedah diwarah. Nawangsih ngajawab katua kampung beri imut ngagelenyu. Kagelisanana matak deung direun kanu nempo. Teu nyangka bet ngabogaan ilmu kanuragan anu kacida luhurna. Beatuh Nyai ngobrolna urang teraskeun di rompok bapa wae. Hawa tos panginten capek tas tarung sareng jalma-jalma jarahat. Katua kampung antukna ngajak Nawangsih sangkan ka imahna. Tababanena jeung prawarga kahutangan ku Nawangsih. Sawajarna lamun ieu anu nulungan marehna teh diaku bari dibagiakeun ku mang pirang-pirang kahadean. Sumangga Bapak, nanging sim kuring mah bade ngiring sareng ieu we sareng Ceu Maimunah. Nawangsih milih rek milu ngareureuh ka imahna Maimunah sabanehna ngarasa geus wano. Sae Nyai di mana we linggihna mah? Keun Bapak tanggal waler kana kaperyogian Nyai buah tuangeun atar pileuteun. Oge bilih aya kaperyogian anu sanes kantun nyarios wae. Katua kampung nyaluyuan kana pamaksudan Nyai Nawangsih. Tapi manehna nyanggupan kana sagala kabutuh Nawangsih. Muhun pakatua, keun si Nyai masih nareureuh di rorompok sim kuring wae. Kalarsan pan sim kuring mah di rorompok teh ukur nyorangan. Da barudak nuju di ninina. Maimunah kacida bungeunana kana paniatan Nawangsih. Ditadina oge manehna geus niat rek ngarandeh Nawangsih sangkan ngeureureuh di manehna. Nya Nyai ngan ari urusan katuanganna mahkeun tanggung jawab Bapak sa jeung warga-warga lembur. Hayu wae ayeuna mah urang ka imah Nyai. Katua kampung langsung umajak ka sararea anu aya di dinya sangkan murug ka imahna Maimunah nganterkeun Nawangsih. Kalayan sawareh dititah popolah nyadiakeun kadaharan jang nyuguhan Nawangsih. Masyarakat eta lembur teu talangke sebab marehna ngarasa geus dibelaan ku Nawangsih. Ibu-ibu mah pada mulang rek popolah kadaharan jang Nawangsih. Bapak-bapana oge sawareh marulang heula. Sawareh deui mah barengan katua kampung ngadon ngawangkong jeung Nawangsih. Wargi rupina ceros nyambung anu judulna Jawara Tatar Galuh bagian ke-13 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang diparang umar nu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan
Mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten keluputan kedapatan simkuring dina anggoni ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang jugumakeun atanapi seurting lepatna hapunten anu kasuhun. Lujeng kantun para wargi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.